Sampurasun. Lampes. Simkuring di kelompok 2 bade nyarioskeun cara ulinan congklak. Perkenalkan, nami abdi Abiyu Laksono, nenehna Abiyu. Nami abdi Irfan, nenehna Irfan. Perkenalkan, nami abdi Aditya Bayu, nenehna Bayu. Nami abdi Azara Balkis, nenehna Balkis. Nami abdi Naysila Mesuti, nenehna Nela. Check it out. Para ahli yakin congklak asalna ti Timur Tengah teres berkembang di Afrika. Mangpaat congklak nyaeta pikeun ngasah otak dina nyusun strategi, ngalatih ngitung, jeung nu paling penting menguatkan keahlian interaksi. Congklak bisa dijieun tina kayu atawa plastik, sarta sikina dijieun tina cangkang nyata. Cara main congklak teh ngora pisan. Dua pamain baris giliran milih salah sahiji liang maranehanana, ambe maranehanana bisa nyokot tur nyimpen deui unggal siki congklak hiji-hiji kana liang gigireun atawa jarum jam. Gandum kudu dipindahkeun nepi ka sakabeh nu aya dina leunggeun dipake nepi sabab geus diisina dina sagala liang. Kaulinan bakal dituluykeun nepi ka salah sahiji pamain bea kabeh siki congklak sarta euwih tetep. Kaulinan congklak bisa disebutkeun mungkas nalika sakabeh siki congklak dina liang letik geus dikumpulkan kabeh dina liang badak. Sakitu weh dari kami, kirang luwihnya mohon maaf. Hatur nuhun.